Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Mangatu para mitra urang teraskeun hanca dongeng nu katunda ayeuna teh nincak bagian ka 3. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara. Para mitra anu mulia, Den Sukmawati harita nemongkeun sikep jeung bubuden anu pikarsepeunakar. Manehna make jeung umat imut sagala nemongkeun sikep nu gede kanyaah jeung kadeudeuh ka diri Nyi Wiwi. Atus salila 2 minggu babarengan di dinya. Memang karasa kanyaah jeung kadeudeuhna Den Sukmawati ku dirina Nyi Wiwi. Malah biasa namah keur manehna sok karasa betah jeung tumanina karasana asa tentrem jeung tingtrim lamun manehna cara ayeuna diuk babarengan jeung Den Sukmawati. Bari ngagelenya imut Den Sukmawati poke ngajak nyarita ka Nyi Wiwi. Nyai, nya teteh mah ngadenge nyai teh. Embung babarengan jeung Nyi Ina geuning. Mun teteh sok ngaheureyan wae ka abdi. Si Ina teh nu mawi hoyong sareng teteh we di dieu alimah jeung si Ina mah jema gelo jeung nu gejuul. Teresep we mah ngahiji jeung jalma siwah teh kaganggu pipikiranna teh. Sieun dikerewas sieun dijenggut buuk teteh teh. Ih, sowak tema Nyi Wiwi bari jeung jubah jebis sagala ngomongna. Sakapeung sok bari jeung bibiri gidigan siga nu ngemuka sieun nu lain lumayan. Ulah sok babarian tu bager, ulah sok punungan. Lantaran ecek teteh mah pohara bageurna, pohara nyaaheunana ka Nyi Ina teh. Nyi Ina ka Nyai teh. Yuk ku teteh dijajabkeun deui ka kamar Nyai nya. Ngomongna Den Sukmawati bari jeung usapan kana tonggong Nyi Wiwi. Alim, abdi mah alim. Nyi Wiwi semumurungkut. Nyaan alim. Den Sukmawati netep seukeut bari teuteupannana siga nu hayang tembus kana lelembutan Nyi Wiwi. Teutepan nu pohara seukeutna dibarengan ku aji pangawasa nu geus nyampak dina dirina. Aneh barang Nyi Wiwi geus diteuteub pohara seukeutna ku Den Sukmawati. Ngadak-ngadak pano Nyi Wiwi ku waktu tadi buringhas jadi ceuleuyeut. Luk tungkul sigan rumah saboga dosa hareupeun anu keur mariksana. Kumaha Nyai bade di dieu wae atanapi bade sareng Nyi Ina? Leuleuy nyaritana Den Sukmawati leuwih matak geunah kadengena batan tadi. Pami abdi di dieu karunya kebenernya ka Ina nya tetehnya. Nyi Wiwi tanggah mencerong semu ogoan ka Den Sukmawati. Gancang Den Sukmawati tumanya. Karunya ka Nyi Ina kumaha bager? Sung karunya we manehna teu aya baturna teteh. Meureun eueuh batur ngobrolnya karunya yeuh. Atuh abdi jajabkeun ka kamar Ina teteh karunya. Manehna ayeuna tos leungiteun. Lantaran abdi mah di kamar teteh. Ayo atuh teteh abdi jajabkeun. Adi mau cios di dia teh. Ngomongna bari jeung nangtung leungeun ngabebedo Den Sukmawati. Den Sukmawati jeung nangtung. Nya sok atuh bager jajabkeun ku tetehnya. Teu pamitos di ditu kadenya tetehnya. Ulah nyarekan ka Ina karunya mangkani manehna teh kakara putus jeung kabogona teteh. Moal atuh bager teteh moal ngambek moal nyarek. Moal nyarekan teh kitu ge. Kasararea ge teteh mah pohara nyaahna pohara deudeuhna. Yuk atuh bisi peuting teuing. Moal tuh teteh tema Nyi Wiwi bari jeung ungeul. Den Sukmawati jeung Nyi Wiwi sakedeung geus aya di luareun kamar paragi Den Sukmawati. Tuluy leumpang ka beulah kenca ngajugjug ka kamar paragi Nyi Wiwi jeung Nyi Ina. Memang diri Nyi Ina jeung Nyi Wiwi sakamar kuduaan beda jeung nulian. Nulian mah sakamar saurang maksudna tayalian ngerah bisa silih talingakeun. Jeung memang kahayangna Nyi Ina pangasa kamara kuduaan teh majarkeun ceuk Nyi Ina mah ngarah aya batur ngobrol ngarah aya batur keun. Pantok kamar gancang diketrokan ku Den Sukmawati bari nangtung ngareneng jeung Nyi Wiwi nu nyeklan pageuh kana pigelang leungeun manehna. Tetela eueuh nu nemalan jempe ngadatangkeun kaheran ge keur Den Sukmawati. Tapi manehna terus kaketrok deui 2 kali. Tutas bieu ngareret ka Nyi Wiwi trok-trok soran tarik oge. Tapi angger deui jempe. Teu kadenge sora Nyi Ina nemalan gancang we Den Sukmawati ngareret ka Nyi Wiwi pok ngomong lalaunan. Nyai tadi basa Nyai ninggalkeun kamar? Nyi Ina aya we? Aya teteh. Keur naon? Nekur kakedengan we. Nyahoeun basa Nyai ka kamar teteh. Gue nyahoeun mah teteh ngan
abdi mah boga dosa da abdi ninggalkeun manehna ku manehna ulahun ngan abdi hoyong tiluan sare teh hoyong tiluan jeung teteh ku tante kitunya cek Nen Sukmawati bari hatena mah ngamaklum kana kaaya Nyi Wiwi tadi nyebutkeun dicarekan ayeuna lain deui malah make nyebutkeun hayang tiluan babarengan make nyebutkeun ulah sagala rupa ku Nyi Ina tu teh keur sare meureun si Ina teh nya sarena geus tibra sare kumaha tuh lamun disurungkeun pantona teh buat ting manehna geus sare teh panton teu ditulakan geuning cika urang bukakeun nya susuganan we urutnya tadi keluar teu ditulakan deui ragamang leungeun Den Sukmawati nu lemes jeung bodas teh ngaragamang kana gerenel panto tuluy diputerkeun panto disurungkeun lalaunan ati-ati naker berai panto muka breh kaya di jero kamar teh tela kosong eueuh sasaha gebeg Den Sukmawati ngagebeg hatena lain deui reuaseunana ku ayeuna di dinya geus eueuh jelema ngareret ka Nyi Wiwi baripokna geuning eueuh Nyai na teh Nyai mun wios atunya ngarep abdi henteu aya nu ieu masiaan pokona mah abdi kalebetnya bade sare lah nyepek atuh ngan panto omat kudu ditulakan jeung ulah liar ka mana-mana nya tanpa paidin ti tetehnya mangga teteh sup Nyi Wiwi ka jero kamar harita para wargi geblug mebeutkeun maneh kana luhur kasur pohara empukna atuh Den Sukmawati terus nutupkeun panto leos asup deui ka kamarna sabada nutupkeun panto gek diuk sila bari ngebutkeun sapu tangan bre hareupeunana geus aya di parupuyan jeung rurujakan manehna sejamu jasmedi sejamun tang tulung kanu jadi pamuntangan nu aya di ku aya dirina keur meunang kasusah tacan ge dirina Nyi Titi teu kanyahoan ka mana eueuhna saha nu nulunganana ayeuna Nyi Ina ge eueuh sajeroning diuk tumaninah dina hatena mak Den Sukmawati ngocomang kieu heran keur diri aing kamana ari eueuhna si Inahnya cilaka keur aing lamun manehna bisa balik kalemurna lantaran kana tangtu manehna baris ngabejakeun kaayaan di dieu nu sanyana ka kolotna atawa ka kabogohna rusia aing kana tangtu baris kaboker kaayaan kaing kana tangtu baris dikanyahoonkeun ku jalma rea ulah diantep jeung memang lain antepeun lantaran lamun diantep bahaya keur diri aing nya kitu deui kaayaan si Titi kudu sagancang-gancangna ku aing dikanyahokeun nah di mana ayeuna teh nah aya di saha manehna mun nyata manehna aya nu mawa kabur nu mawa init ka manehna cing aing ayeuna rek ngonang Abah Cakrasena susuganan manehna bisa nulungan kana kasusah diri aing geus kitu mah Den Sukmawati ngageriem babacaan menilila jeung pohara husuna malah sajeroning manehna babacaan teh panon mani peureum-peureum we lir kayan jalma nu keur sare tekung silila brain Den Sukmawati beuntar leungeun acong-acongan nyemah baripok ngomong nun mah nu linggih di alam siluman buana sumangga geura sumping unyuk sumangga geura sumping mah bareng jeung resena Den Sukmawati ngomong ngadadak aya angin nganyor tarik naker luhureun Sunan Imah kayan nelir aya hujan wae atuh jabati eta ti kajauhan kadenge anjing babaung sorana melewung mata keung jeung sieun sora melewung matak maruringkak bulu punu Den Sukmawati harita acong-acongan nyembah nun mah sumangga ulah bade asa-asa geura sumping ye jisim abdi kalintangan tos ngantosna kasumpingan ku salira emah nun sim abdi nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun bantosan ka salira emah nu gagah perkasa nun mah geura sumping dina ngomongna tetela Den Sukmawati pinuh ku pamenta pinuh ku pamerdih manehna pohara ngarep-ngarep ku datangna Mbah Cakrasena nu salila ieu jadi pamuntangan dirina para mitra sadaya atuh harita ngeng di luhureuna imah kadenge aya hiji sora handaruan matak pika keungeunakor sorana handaruan para wargi sadaya ngandung sima jeung wibawa nu pohara kuatna ieu kula datang Sukmawati ieu kula ngalayat Andika syukur kula diondang ku Andika mangsa ayeuna
Eta tandana Andika masih kene satya satuhu ka diri kula. Ayeuna ulah asa-asa atawa setengah hati. Lamun aya kasusah poh geura bejakeun ka diri kula. Coba aya keperluan naon sanyana, pangna Andika dina mangsa ieu peuting ngagayuh kawan Cijanari bet ngondang ka kaula. Pok geura bejakeun ulah asa-asa atawa setengah hati. Para wargi sadaya, guayan eta sora nu teu katempo jirimna ngadadak imah gedong asa euneur lir dioyageun bae. Ku hiji kakuatan poara kuatna malah ku ngadenge seurina bae lir gelap salah mangsa nu matak ngageumpeurkeun jeung matak soak karasan. Najan teu katebong wujudna, teu kaciridung kiringna, tapi keur Nen Sukmawati ngarasa yakin jeung percaya yen ayeuna datang tayalian lintang ti Embah Cakrasena. Siluman nu salila ieu jadi pamuntangan dirina eta sababna ngan cedok we Nen Sukmawati nyembah. Meni hormatna keur nyembah ge meunang 3 kali dibarengan ku ngedalkeun kekecapan nu kieu unggalna. Nuhun mah, isim abdi nyuhunkeun bantosan ti salila mah nuhun matuh mah. Isim abdi nuju kenging karepet mah. Ngaso heula para wargi deuh ieu menta-menta teh ka emah cenah mah naon ye? Mah jamrong. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Barang si Embah ngadenge pamentana Nyi Mas Sukmawati tuluy si Embah harita nyarita. Kukula bakal dibantu, tapi omat Andika ge kudu pengkuh kana janji pasini pasang supaya urang baheula. Okona lamun Andika jalir janji lanca-linci luncat mulang ingkar tina tali gadang, mangka Andika baris cilaka. Nah Andika poho deui kana janji baheula. Yen unggal malam Jumaah komo lamun ningang tanggal bulan 14. Andika kudu nuna budak parawan di hareupeun guha Sirnaraga. Cing kula nanya nah poho deui atawa henteu? Kana eta perjanjian teh kaula nanya ka Andika poho deui atawa henteu? Teu pisan-pisan mah. Isim abdi mah teu hilap atanapi jalir kana janji kaula nuhun. Mung apan ayeuna mah aya keneh waktos sasasih deui kana mangsana pikeun isim abdi nyangakeun seba atanapi tumbal ka salira mah. Ku isim abdi danget ieu parantos disayagikeun 8 urang budak parawan nu kaleresan ngahaja daratang ka dieu ngadon tatama atanapi lalanong. Mung ayeuna kaleresan 2 urang teh di antarana aya kabur. Nu kahiji ngaranna Nyi Ina, budak parawan urang panyinangan. Nu kadua nyeta Nyi Titi, budak parawan gelis urang gawiru. Sim abdi danget ieu ngaraos poekeun bireh henteu terang di mana arayana maranehna ayeuna. Ku kituna mugi salira kersa maparin uninga, maparin bong-bolongan ngarah dina waktosna engke jisim abdi nyangakeun seba budak parawan teh. Atos aya dina padumukan jisim abdi maneh teh kaulanu. Malihan jisim abdi ge janji kanggo danget ayeuna mah nyangakeun seba ka salira teh bade sakaligus 2 moal rek hiji-hiji nu dipamaksahan supados kakuatan jisim abdi poha rakyatna. Dina tambihna teh kaulanu utamina mah ngarah jisim abdi tamah geulis sareng awet ngora eta nu dipundut teh. Syukur munyata anjeun kente poho. Memang ku jalan anjeun unggal sataun sakali nuna budak parawan di hareupeun guha Sirnaraga. Kayan anjeun baka tamah sakti, sakti mandraguna, sakti manggulang-mangguling. Malah anjeun baka tetep geulis.
Baka tetep murah ngan anjeun ulah poho lantaran aya dua syarat deui nu salila ieu kudu dipilampah ku anjeun. Eta anjeun ulah poho, kade anjeun ulah poho. Harita para wargi sadaya, Nyi Sukmawati atuh barang disebutkeun aya syarat sejen teh tuluy nyarita. Nu dipimaksad ku salira teh kaya disim abdi anu kedah nguyup getih parawan tetapi jajaka sareng ngayakeun hubungan sareng pameget masih jajaka kitu panginten mah. Oh bener pisan. Bener syukur ari inget mah syukur. Kula ngarasa bunga amarwata suta bunga ka giri-giri. Syukur adika mun masih keneh inget. Sing percanten atuh jisim abdi baris teras ngalaksanakeunana kaulanu luyu sareng kapalai salira emah ayeuna mugi we mah keur samaparin bongbolongan ngeunaan di mana ayana Nyi Ina sareng Nyi Titi mah. Persoalan eta keur saheulanan mah teu kudu minta bantuan ka diri kula. Lantaran aya adik kula nu salela ieu sok ngabantu ka adika. Ku kituna leuwih ti heula mending minta bantuan heula ka adik kula. Muka telah Nyi Mas Centring Keling nu sapopoena matuh di Guha Warudoyong Pasir Caringi. Ayeuna kula rek balik heula wayahna anika ditinggalkeun heula ku diri kula. Les harita para wargi sakedet netra. Sora Mbah Cakrasena ngaleungit dituturkeun ku ngegelebugna angin. Beuki lila beuki jauh tub nepi ka leungitna sama sakali. Nen Sukmawati rumengha prada lambat. Tutas dirina ditinggalkeun ku Mbah Cakrasena nu mulang deui ka pamatuhanan. Pohara handeulna pohara ambekna lantaran Mbah Cakrasena mungeun nulungan kana kasusah manehna. Mungeun mere nyaho ngeunaan kaya Nyi Titasari. Atuh Nyi Titisari teh jeung Nyi Inah. Nyi Inah nu geus kabur ninggalkeun puncak Pasir Samoja. Sakujur badan karasa asal leuleus dungse aya tangan pangawasa. Tapi najan kitu Nen Sukmawati teu kateterusan kalebuh dina sagara katunggaraan. Lain oge Nen Sukmawati nu geus luhur elmuna legok tapakna. Legok tapak genteng kadek lamun kudu kateterusan ngumbar kana langsaan jeung kasedih. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu eta sababna bari masih keneh diuk didinya tacan ngeser ka mana-mana. Saterusna Nen Sukmawati ngagereyem babacaan. Manehna mapatkeun jampe pamake aji tumasarana pikeun ngonang Nyi Mas Centring Keling. Siluman awewe adina pituin Mbah Cakrasena rengse babacaan gorolang Nen Sukmawati kedalisan. Nyi Mas Centring Keling nu ngageugeuh Guha Warudoyong Pasir Caringin. Sok geura datang gancang geura datang. Ngomongna Nen Sukmawati bari jeung acong-acongan nyembah kawas aya raja we hareupeunana. Ngadadak aya angin ngagelebug pohara tarikna. Ngaguruh luhureun imah atuh atoh keur Nen Sukmawati lantaran manehna yakin eta nu dionang ku Nen Sukmawati teh ayeuna geus datang nyumponan kana pangonang. Nyi Mas Centring Keling atuh para wargi sadaya buah-buah cenah geus datang. Nen Sukmawati nyarita, Nyi Mas Centring Keling heugera datang. Ulah rek asa-asa kuring geus ngadagoan kedatangan diri anjeun Centring Keling buru-buru geura asup. Luhureun imah kadenge sora Nyi Kiki kadenge mata kukurayeuna keur. Ngadadak kaayaan tambah keung jeung pinuh ku pikasieun. Kami datang, Nen. Kami datang. Harita hareupeun Nen Sukmawati ujug-ujug aya haseup kanel. Ngabelegbeg sarta palebah eta haseup kanel teh. Nging kadenge aya nu ngomong, kami geus aya hareupeun anjeun, Nen. Sok geura bejakeun rek nitah naon sanjana diri anjeun teh, Nen.
pangnamangsa ayeuna nangonang ka diri kami. Para wargi sadaya, Nyi Sukmawati atuh tuluy nyarita deui. Anjeun sanggup kitu ngalaksanakeunana Nyi Mas Centring Keling? Sing percaya salila kami satuhu jeung satia ka diri anjeun nen. Nu penting asal jaga kuring tulus dikawinkeun ka Kiburang. Mangka naon rupa parentah nen ku kami baris dilaksanakeun. Syukur ngadenge kasanggupan anjeun. Kuring pohara bagjana pohara bungahna. Centring Keling ngan alus nama anjeun ayeuna geura ngajirim. Geura ngajadikeun manusia biasa nu kaayana geulis jeung ora keneh. Ngarapuguh urang ngobrolna Centring Keling. Den Sukmawati samemeh nerangkeun maksudna pangnangonang Nyi Mas Centring Keling. Manehna meredih ka Nyi Mas Centring Keling supaya ngajirim jadi manusia. Biasana Nyi Mas Centring Keling tarabaha kana kahayang Den Sukmawati nu geus heubeul jadi dununganana. Aya kitu nen make palai uninga kana wujud kami. Dina jirim seperti wanita gelis jeung ora. Arah naon maksud pangna kitu nen? Nah kuring leuwih laluasa we dina ngobrolna babakuna mah. Jeung anjeun Nyi Mas, teu naon-naon ari kitu kahayang nen mah ayeuna keneh kami bakal ngajirim jadi manusia. Harita keneh para wargi. Les haseup kana ngabeleg-beg hareupeun Den Sukmawati leungitan palebih ilang tanpa karana. Ngajanggelek harita keneh salin jinis. Salin kaayaan jadi aya nu nangtung saurang wanoja. Mojang pohara geulisna dina umur nu kurang leuwih 20 taun. Nyi Mas Centring Keling anu geus ngawujud jadi manusia bari dina kaayaan saurang mojang geulis sarita imut ngagelenyuk ka Den Sukmawati. Tuluy ungeuk ka Den Sukmawati kawas nu mere panghormat. Kalayan pok ngomong sakumaha ilaharna manusia. Nen, ayeuna jisim abdi tos ngajirim jadi manusia. Najan ukur ti peuting wungkul ayeuna mah mangga. Geura saurkeun bade aya maparin parentah naon ka jisim abdi teh nen. Jadi kuring moal bisa meureun nya mun hayang nitah anjeun dina jiri manusia kieu dina mangsa ti beurang. Bisa mah bisa ngan kudu boga jirimna heula. Kapaksa nen kudu neangan heula mayit wanoja nu bisa dicicingan ku kaula. Ayeuna mah mangga saurkeun we sing jentre. Naon kaperyogian nen teh pangnangangkir jisim abdi teh? Para wargi sadaya, Nyi Sukmawati nyarita kieu Nyi Mas Centring Keling pamaksudan kuring pangnamenta bantuan ka anjeun teh. Kuring rek meredih ka anjeun supaya anjeun daek neangankeun dua urang wanoja nu kabur ti dieu. Duka geus teu betaheun, duka geus teu nyaheun geus nyahoeun karakayaan kuring sanyana. Pangna maranehna nepi ka kabur ninggalkeun imah kuring. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Salse lah ngaso heula. Saha nu kabur teh nen? Nu kahiji mah si Titi bojang urang lemur gawiru, nu kadua namanya teh Nyi Inah urang Panjinangan. Ngan ngeunaan Nyi Titi sigana mah aya nu nulungan, aya nu nyalametkeun. Dupi pangna nen nyarios kitu. Sababasa manehna rekeun aku katublas ku kristitisan iblis manehna ujug-ujug leungit, ujug-ujug eueuh. Hal eta kajadian kana tangtu aya nu nulungan. Ari Nyi Inah kumaha nah geus lila eueuhna? Can sabaraha lila lantaran dieu we ceuk Nyi Wiwi. Nyi Inah teh aya keneh di kamarna ngan basa kuring ngajajabkeun Nyi Wiwi ka kamarna Nyi Inah geus leungit. Nepi ka teu kanyahoan geuning nen, aduh Pak Nen, luhur ilmu pasagi ku pangarti, na nepi ka bisa kaleungitan ku dua urang wanoja nu keur tatama dina waktu sapeuting rejeung. Naon sababna nen ieu teh naon? Rumasa kuring keur tiis keur apes. Nu matak menta tulung ka anjeun ngan kade. Nu kudu diheulakeun teh tajalian nyaeta neangan Nyi Inah, meungpeung tacan lila eueuhna. Heug lah baris dilaksanakeun ngan kami aya tanyakeun saeutik ka nen. Kok bejakeun rek nanyakeun naon? Mun kami bisa manggihan Nyi Inah atawa si Titi, nah langsung dipaehan atawa ulah.
lamun daekeun di bawah deui mah ulah dipaehan lantran eta diharapkeun ku kuring tapi lamun mungeun mah komo mun keukeuh hayangeun balik mah eta mah paehan we langsung ieu tampanan kristititan iblis ku anjeun pikeun modern si Inah jeung si Titi lamun maranehna keukeuh ngalawan. Den Sukmawati harita keneh mikeun keris titisan iblis nu bieu meunang ngaluarkeun tina sarangkana. Nyimas centring keling nampa eta keris bari pok ngomong nya heug atuh ayeuna keneh kami rek initnya pikeun yangan si Inah jeung si Titi kami moal bakabalik satungtung tacan bisa ngalaksanakeun pancen ti saliran nen juga ayeuna keneh geura init Nyimas. Les harita keneh wujud mojang geulis leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Di hareupeun Den Sukmawati blesat aya angin ngablesat nobros langit kamar. Siung angin ngaguru luluhureun suhunan. Nu tungtungna ngablesat angin, ngaguru geus ngajauhan wangunan gedong pamatuhan Den Sukmawati di puncak Pasir Samoja. Dina waktu jeung bareng kayan harita di leuweung Hanjuang nu pernahna disalaneuheun Pasir Samoja. Inah lumampah setengah lulumpatan najan suku Mineng ti Kakarait. Mineng berak-bru labuh tapi teu kapok. Manehna nuluykeun lulumpatanana ngahaja teu nyorang jalan gede najan aya tapi asup kanu rembet. Nu maksud jeung tujuan ngarah teu ka udag kalayan babari lamun aya nu nyusul. Waktosna see para wargi sadaya.